Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge anu dimana bae ayana. Alhamdulillah sateacana simkuring nyarioskeun Sohibul Hikayat ti payun nyuhunkeun hapunten tina samudaya kalelepatan dohir kalayan bakti. Oge di mana aya kalelepatanana mugi tiasa ngamaklum. Ibu-ibu, bapak-bapak, baheula dina hiji riwayat keur sateacana gelar agama Islam masih keneh zaman Buddha, zaman para dewa, nyaeta aya hiji raja anu kasebat jenenganana teh Raja Santanu. Baheula teh dina hiji riwayat sateacana gelar ye agama Islam masih keneh zaman Buddha dina zaman para dewa. Aya hiji raja jenenganana Raja Santanu. Jenenganana teh Raja Santanu. Dina samemehna gelar alam dunia agama Islam masih kene jalma teh Buddha zaman nyembah ka para dewa. Dina ieu nagara aya Raja Santanu. Ieu Raja Santanu dina hiji leuweung alas bandawasa kalayan diiring ku para mentri ku para tantama. Pala saderek nuju ieu si raja teh nuju niis keun emutan panginten nuju ngalalana nete areuy ngeuming areuy ceuk babasaan nete akar ngeuming akar nete banurungsit mapai-mapai pancaniti kaleuweung luang liwung diiring ku sakabeh para menteri diiring ku sakabeh para pengawal. Jadi eta raja teh leuweungan sadayana jeung sakabeh menteri. Dina satengahing leuweung anjeunna kaget eta si raja. Barang turun ieu si raja tina kuda kaget anu teu aya hinggana. Nyaeta ningali oray anu kacida gedena eta si oray. Jadi raja teh kaget barang turun matina kuda. Kagetna meningali oray nu kacida gedena. Aduh Gusti eta si raja. Raja Santanu bakami bakatingku kaget. Pala sadere teu katahan deui dugikeun ka kahampangan nyaeta alias kiih. Kahampangan geus teu karasa ku sebab kaget nyaeta di jero calana dina lancingan. Atanapi cikiih seolah-olah i raja teh ngompol gitulah. Ku hawa kaget ningali oray nu kacida gedena. Tah dugi ka kiih manehanana teh. Ari cikiihna pala hadirin sadaya. Cikiihna teh ieu mencara ceuk bahasa nu lemes mah cika hampanganana sing calangkung dina talakop awi. Eta Raja Santanu teh saolah-olah kababayan kiih dugi kalabah ngeclak cikiih calananana basuh nyalangkung nyaeta dina talakop awi. Eta si raja teh kumaha sanggeusna kitu. Aduh Gusti ku kakarak nepi kalabah geus kolot nepi kalabah kiih kieu. Lajeng bae eta si raja teh jeung para menteri teu kacaritakeun nyaeta si Raja Santanu anu anjeunana parantos ngaluarkeun eta cikiih ku sebab hawa kaget ningali oray anu sakitu gedena. Teras mulang jeung sakabeh pala menteri.
teu kacaritakeun Raja Santanu, kacaritakeun aya dua bagong. Bagong teh awewena jeung lalakina eta si bagong teh lugay tina pertapaan. Barang hudang tina eta pertapaan eta si bagong awewena jeung lalakina. Teu kacarioskeun eta dua bagong pala sadere. Dua bagong teh keur lugay barang lugay tina pertapaan. Nyampak aya cikiih pala sadere. Aya cikiih nu keur nyalalangkung dina talakop awi. Beureunan aus tah si bagong teh. Regot we diinum ta ku si bagong. Nyaeta cikih Raja Santanu teh tah diarinum tah ku eta bagong teh. Jadi cikih raja anu nyangkrung na talakop awi diarinum ku dua bagong. Aduh Gusti dugi kasepna eta cikih raja. Barang parantosna diarinum gancang nariwayat saparantosna nginum cikii eta raja. Gusti dulur eta bagong nu awewe teh reuneuh. Jadi reuneuh eta si bagong teh. Nah, Masya Allah. Raksaat Production. Eta bagong teh jadi reuneuh teu lami ngajuru. Aduh Gusti reuneuhna teh meureunan sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan bereset eta si bagong teh ngajuru. Aing ngajuruna teh aneh. Eta si orokna teh jalma. Aduh Gusti eta si orokna teh barang ditinggalkeun dihandapkeun andam. Pala hadirin sadaya eta si bagong teh orokna manusia rupana teh jalma manusia. Ngajuruna teh dihandapkeun tangkal andam. Jeung eta si orok teh pala saderek sadaya anu pohara metak ti aneheunana metak ti bingungeun kabehan. Ai si orokna teh awewe geulis anu kacida lucuna jeung eta si orok teh kacaritakeunana teh kitu para saderek. Nyaeta orok teh aya di gunung anu kacida mentak pi lucueunana mentak pi aneheunana. Eta si orok teh kapenda ku aki-aki balangantrang nini-nini balangantrang. Dina hiji peuting si nini teh jeung si aki keur nyaritakeun impian. Cek si aki nini aki teh ngimpi ke sore katinggang bulan jeung bentang ragrag cenah kitu. Jadi aki teh ngimpi katinggang bulan jeung bentang raranggeuyan. Alah saur si nini si aki mah mani sarua cenah ngimpi teh jeung nini. Nini ge kitu ngimpi katinggang bulan jeung bentang raranggeuyan. Bener atuh cek aki sarua nenek. Nah ieu teh bakal aya naon kitu. Duh ka atuh cek si nini. Ari isukna nini-nini jeung aki-aki teh pala saderek malum biasa we kaluweung. Barang di tengah-tengah leuweung eta si nini jeung si aki teh kaget. Kaget namah manggih orok. Aduh Gusti rupana eta orok teh awewe.
jeung eta orok teh geulis kawanti-wanti enah kabina-bina aya kitu eta riwayat dulu coba we urang teraskeun nya tuluy eta ku si nini diais dibawa balik ka imahna bunga anu teh hinggana si nini teh buah-buah ieu meureun aing ngimpi katinggang bulan jeung bentang rarangeuyan teh deudeuh aki terus eta si nini balangan terang jeung si aki balangan terang teh teras dirawatan we eta si murang kalih teh dugi ka ageungna kala saderek sadaya barang parantos ageung kala saderek panjangna ieu carios ieu si orok teh dingaranan Dayang Sumbi eta si murang kalih nu geulis teh dibere ngaran teh ku si nini balangan terang jeung ku si aki balangan terang teh Dayang Sumbi saparantosna Dayang Sumbi ageung majehna parawan Majaputri ieu digringit dina lengkah meni lengkah perak kepatna meni singkaretu hiji parawan anu kacida geulisna saolah-olah pala saderek tetesan ti para dewa lamun ceuk baheula mah kitu lamun ceuk baheula tah ieu urang teruskeun we ieu riwayat pala saderek king kumaha tungtungna wayana kagelisan kitu mun cara ayeuna mah ngahariring meureun seueur danu pala saderek nu geulis tapi ieu mah ku geulis pisan jadi gringit tengkah perak kepatna ge manis singkaretip ceuk nu bohong teh pipina oge metak ti soledad tutu ti jalikeun tuma nya pala saderek nya ku aki-aki teh dipanggih nyieun ke naon papanggongan sasaungan kitu dipangnyeunkeun pala saderek papanggongan pikeun patempatan saha pikeun patempatan Nyi Dayang Sumbi ari damelna pala saderek Dayang Sumbi teh sasadintinentena teh ninun we manehanana teh ninun teu liren-liren ninun Nyi Dayang Sumbi teh gawena nganentrung ninun bae da ku si aki dipangdamelkeun mapa panggongan eta teh spesial tempat Nyi Dayang Sumbi ngentrung unggal poe maninun bae kalarasan ibu-ibu bapak-bapak si aki balangan terang jeung si nini balangan terang teh teu aya nuju ka sawah ieu nu geulis mangentrung ninun bae dina hiji waktu keur ngentrung ieu teh ninun Dayang Sumbi anu keraos-raos taropongna teh ragrag aduh geuning asa ku kaganggu keur ngeunah-ngeunah ngentrung ieu ninun keraos-raosna ieu taropong teh ragrag mangkaning jeung aki-aki teu araraya nini teu aya Gusti kaleuweung geuning si nini jeung si aki kasaha atuh menta tuluy teu aya hiji jalma anu keur menta tuluy kasaha ceuk Nyi Dayang Sumbi dina pikirna kasaha atuh aing nya menta tulung keur ngeunah-ngeunah ninun ngentrungnya ieu taropong teh ragrag mangkaning si aki jeung si nini teh aya nuju kaleuweung saur Dewi Dayang Sumbi kasaha atuh nya menta tulung dina emutan kitu Dayang Sumbi teh emutanana sebab aki-aki jeung nini keur teu aya
para saderek nyaeta ka gunung anu ayangan anjing Situmang sebab ini balangan terang aki balangan terang teh boga pipiaraan anjing ngarannya Situmang. Pala saderek tidinya bakating ku bingung dayang Sumbi ngaluarkeun kecap kieu basana sing sabae anu bisa nulungan ka aing mangyokotkeun taropong aing anu ragrag lamun awewe bakal dijieun dulur atawa dijieun kolot lamun lalaki bakal dijieun salaki lamun sahandapeun dijieun adi ku kaulah cek Nyi Dayang Sumbi nya kitu omonganana. Cek Nyi Dayang Sumbi sing saha bae anu bisa nulungan ka aing mangyokotkeun eta taropong saha boh awewe boh lalaki lamun awewe bakal dijieun dulur atawa kolot dijieun lamun dijieun lamun awewe kolot meureun dijieun kolot lamun lalaki ku aing bakal dijadikeun nu jadi salaki lamun sahandapeun dijieun adi kitu kecap-kecap Nyi Dayang Sumbi. Dulur sadaya Gusti teu lami teh Situmang nganterkeun eta karopo jol teh Situmang nganterkeun eta taropong kana lahunan Nyi Dayang Sumbi. Ari Situmang nyaeta teh anjing pala saderek Nyi Dayang Sumbi ngajerit pala saderek anu kacida tarikna ngajerit anu kacida tarikna pisan pala saderek naon sababna pangna ngajerit Nyi Dayang Sumbi bakating kaget tur inget kana ucap-ucapan teh waktu ngucapkeunana Gusti terkecuali henteu sato hewan dina ucap-ucapanana sebab teu make angin sasatoan tah ieu Nyi Dayang Sumbi anu jadi bingung. Nah aijol teh Situmang mamawa taropo barang aki-aki jeung nini-nini datang ti leuweung bruk Dayang Sumbi ngarangkul ka nini-nini bari jajaritan nyaritakeun kana sagala kajadian Gusti nini aki tadi yen pasti kudu ngajodoh ka anjing meureun abdi teh ya Allah ka Situmang anu bela teh aduh kujore teuing nya ieu teh nasib ceuk Nyi Dayang Sumbi cek nene balangan terang cek kaki balangan terang ai gitu kumaha kieu nini taropong teragrag cek abinya kasaha menta tulung abdi teh mokaha cek abdi saha bae nu bisa nulungan ka abdi lamun lalaki dijieun salaki mun awewe dijieun dulur teu aya kecap abdi teu make angin sato hewan gitu. Nah aijol teh Situmang mamawa ieu taropong nganterkeun ka abdi nini aduh ieu nasib asa ku jorek-jorek teuing tah kitu ieu Nyi Dayang Sumbi teh bingung meureun abdi teh tah kitu carana anu ngabela teh aduh meureun jore angin jore pisan jore teuing nya ieu nasib tah pala saderek gancangna ieu riwayat Dayang Sumbi ngajodoh sareng Situmang nyaeta ka anjing teh rumah tangga jeung anjing kitu eta riwayat baheula
cobanya Bapak orang teruskan we sabab teu bisa jalir janji dayang sumbi lir ibarat cibuh mual bisa diletak deui anu akhirna dayang sumbi kagungan putra sareng si Tumang dipasihan ngaran Sangkuriang kadinya geuning jolna ieu riwayat teh para saderek gancangna riwayat ieu teh dayang sumbi dugi kami kajodo nyatana ka anjing teh ngaran si Tumang dugi kalabah bobot sabulan 2 bulan anu akhirna dugikeun kalabah kagungan putra lalaki jeung kasep di ngaranaan Mas Sangkuriang tah dayang sumbi tepi kalabah boga anak lalaki kasep deui budakna teh nya di ngaranan Sangkuriang nyaeta lami-lami Sangkuriang teh ageng dugi ka dewasana eta Sangkuriang teh sakti gagah dina tanangna aduh Gusti teu sangka bapa nama anjing hari karesepna teh moro kaleuweung eueuh deui gawena eta teh Mas Sangkuriang Sangkuriang teh aya deui hobina teh iwal ti moro manehanana nyata kaleuweung mamoro bae anu akhirna ieu teh pala saderek manehanana keur waktu moro Sangkuriang eta teh teterangan yen anjing eta teh anu sok mimilu jeung manehanana aya di imah kanu sok ngaringkuk wae teh anjing di imah teh yen eta teh bapana teterangan Sangkuriang sebab dayang sumbi tutup teu bisa buka rahasia jadi Sangkuriang teh teh nyahoeun eta anjing mun yen eta teh bapana dina hiji waktu dayang sumbi teh hayang daging manjangan atawa daging mencek kasep kadieu Sangkuriang aya naon Bu coba ibu teh meuni asa nyiram hayang aseun deudeuh teuing ku hoyong daging mencek cenah ibu teh saha atuh nu baris diparentah ku ibu lamun lain salira putra ibu anu baris diparentah cing wayahna jah kasep deudeuh cu pangalakeun daging mencek ibu meuni asa nyiram hayang aseun tah anu akhirna kumaha pala saderek Sangkuriang teh atuh dipiwarang kudu jadi sepuh ku ibu nu deudeuh nu cinta teras pala saderek ye ibuna barang tos marentahkeun ngala mencek kalayan disarangan ku saha gitu kaleuweungna teh ku situ Mang jadi Sangkuriang teh berangkat kaleuweung manehanana rek milari eta mencek kalayan disarangan eta si Sangkuriang ku situ Mang teterangan lamun yen eta bapana barang dileuweung ieu Sangkuriang teh milari eta mencek sama sakali sepi kaayan mencek teu aya teu acan meunang bingung anu teu aya hinggana ieu Sangkuriang milari mencek bakal ler ka kidul ka kulon ka wetan nerabas leuweung anu mana diterobos kulantaran eta Sangkuriang bingung anu teu aya hinggana mamawa anjing ngaran si Tumang tah di dieu ibu-ibu bapak-bapak Sangkuriang milari mencek teu acan kenging barang tepi ka tengah deui leuweung Sangkuriang teh milari eta mencek teu meunang mung mendak 2 bagong
eta bagong teh anu dua anu kapungkur minum cikiih raja teh gitu. Sangsatna mah meureun eta teh si Tumang memitoha ka kadinya teh sebab dayang Sumbi teh para sederek asalna bagong minum cikiih raja. Eta si bagong teh nepi ka lebah reuneu ngajuru anakna di dayang Sumbi nu dirawatan ku Nini Balangantrang ati Balangantrang gitu. Saha lalakina dayang Sumbi si Tumang. Ye pabeudit geuning riwayat baheula mah. Sang Kuryang mah kasipatan meureun naon kadinya teh. Kasipatan emah meureun. Kasipatan akina nisan gitu. Tapi Sang Kuryang teterangan karena ieu sacara riwayat-riwayat yen eta teh eyangna dianggapna teh bagong biasa. Tah didinya poek bulan tanggal 30 Sang Kuryang tetap pala saderek anu kurmoro biasana nu dipilari teh bagong mencek jeung sabangsana. Atuh eta si bagong teh diudag. Barang diudag teu beunang. Ari si Tumang teu daekeun pala saderek teu daekeun udag. Sama sakali teu daekeun ngabantu pisan sama sakali. Sugan kumaha eta si Tumang. Nah aya ku model-model teuing. Da terangan si Tumang mah sebab eta teh mitohana. Teu daekeun udag ieu si Tumang teh sebab kasipatan mitoha meureun ka nya teh. Akhirna kumaha Sang Kuryang Pak? Moro eta si bagong teu beunang. Hasil sarangna teh ambek anu aya. Hasilna teh ambek. Ambek pisan ka saha? Ka si Tumang. Aduh ulang ngajar ieu Sang Kuryang teh manginring. Ulang ngajar aing capek sorangan jeung naon mawa tangkurak sia. Kulantaran ieu teh Sang Kuryang keheul ka si Tumang teu babantu teu nguber kana eta bagong. Sebab si Tumang nyahueun eta mitohana. Saneusna dipaehan ku Sang Kuryang ieu si Tumang dialah hatena jeung pingpingna. Beras dipasrahkeun ka ibuna nyaeta ka Nyi Dayang Sumbi. Barang ku Dayang Sumbi teras bae atuh diolahkeun sacara biasa dimasak ngangge bumbu sanes kanten. Pala saderek teu terang lamun yen eta teh daging salakina. Barang arek didahar ieu Dayang Sumbi inget ka si Tumang. Teras wae naroskeun Nyi Dayang Sumbi teh ka saha? Ka Sang Kuryang. Sang Kuryang, Ibu emut di mana ari si Tumang? Jawab Sang Kuryang, kapan eta ibu anu didahar ku eta ibu? Jawabna Sang Kuryang kitu, kapan eta anu didahar ku ibu? Pan eta teh Bu daging si Tumang. Atuh eta Dayang Sumbi. Barang uping cariosan Sang Kuryang kitu kacida ambekna bari jeung nangis bari jeung jejeritan. Gusti Sang Kuryang tega temenan anjeun. Kapan si Tumang teh bapa anjeun? Tah kitu kadedelihan Nyi Dayang Sumbi tega temenan anjeun Sang Kuryang. Teu tanpa dosa si Tumangna, pan eta si Tumang teh bapa anjeun. Nyi Dayang Sumbi jajaritan yen si Tumang teh bapa anjeun.
anu akhirna sang kuryang sapada harita diusir ku Dayang Sumbi. Sapada harita sang kuryang teh teras diusir ku Nyi Dayang Sumbi nyatana ku ibuna. Bari jeung ditapel ku centong nyaeta sirahna. Atuh mani pinuh ku getih sang kuryang indit. Bari jeung nangis ditundung ku jadi ibu. Jadi sang kuryang teh pinuh ku getih eta sirahna ditakol ku ibuna. Kalayan diusir sang kuryang mah ku ibuna pala saderek Nyi Dayang Sumbi. Anu akhirna anjeunna angkat 1 tahun 2 tahun terbiasa kepenak sareng menjadi ibu. Dugi ka puluhan tahun nete banurung siit mapai-mapai pancaniti. Malah sang kuryang dugi ka parantos dewasa. Para saderek parantos jadi hiji remaja anu kasep. Dupi indungna oge nyatana ibuna. Nyi Dayang Sumbi parantos lami 50 tahun teu kapenak jeung sang kuryang. Pala saderek tos teu aya kaingetan naon-naon boh nu jadi indung terutami nu jadi tuang putra. Nya kitu deui Nyi Dayang Sumbi teu inget kalau jadi anak geus teu inget kalau jadi indung. Lami teu lami sang kuryang tos cukup dewasa. Mang tahun-tahun ngalakonan anjeunana ngalalakon pinuh ku kasangsaraan oge aya pinuh ku kabungahan. Di leuweung luang liwung pala saderek ieu sang kuryang teh kunaon ai jelog teh papendak jeung nu geulis. Jadi sang kuryang teh akhirna kapendak jeung nu geulis gidigrit malengkah perak. Tepatna ge manis sing karetip deudeuh teuing ieu awewe geulis-geulis teuing. Si horeng eta teh Nyi Dayang Sumbi. Tapi sadua-duana ieu teh parantos teu emut, parantos teu wauh. Koe bulan tanggal 30 sama sekali. Pala saderek sadaya Nyi Dayang Sumbi bakating ku geulis. Akhirna sang kuryang teh kapincut ku Dayang Sumbi. Nya kitu deui Nyi Dayang Sumbi ge asa kapincut ku sang kuryang. Ieu dugi kalebah kitu ieu riwayat. Kapincut ku naonna ieu teh Dayang Sumbi kapincut ku kakasepanana sang kuryang teh teu aya tanding pikeun kakasepanan. Anu akhirna Nyi Dayang Sumbi oge akhirna sang kuryang oge nya kitu keneh kapincut ku Nyi Dayang Sumbi ku ayana ku kageulisanana. Emutan sang kuryang moal aya nu bisa nyaruaan. Geus ieu teh jadi sarua bogohna. Nyi Dayang Sumbi bogoh kanu kasep bogoh makan geus. Dina hiji waktu sang kuryang ngagero ka Nyi Dayang Sumbi. Atuh lajuna bobogohan we tadi dinya teh. Sang kuryang ngageroan ka Nyi Dayang Sumbi. Pokna bari kieu pokna teh duh nu cobi ka dieu engkang tulungan ieu sirah teh arateul coba pangorehkeun sirah engkang. Atuh Nyi Dayang Sumbi teu talangke deui daku bogoh teh para saderek. Akhirna sang kuryang disisiran barang disisiran Dayang Sumbi kaget ningali ceda dina sirahna. Inget pala saderek buah-buah ieu
ieu teh anak aing. Naon sebabna? Sebab emut Nyi Dayang Sumbi keur waktu ditarok dina masalah situ mang. Barang disiaran Nyi Dayang Sumbi ngarasa kaget ningali cedak. Eta cedak dina sirahna inget bae pala sadere keur waktu ditarok ku ibuna. Nah ieu teh buah-buah ieu teh anak aing. Aduh Nyi Dayang Sumbi ngarasa bingung. Bingung teu mangih tungtung, susah teu mangih lebah. Ieu teh jelas lamun kieu jalanna anak aing, tapi teu loba omong Nyi Dayang Sumbi. Naon sebabna? Sebab tenget sareng inget sajarah waktu baheula, waktu diusirna anu akhirna Dayang Sumbi robah emutanan. Robah emutanana semuka sangkuriang teh beda pala saderek ti sasari da dalah dikumahakeun atuh da ka anak. Barang beda ieu Nyi Dayang Sumbi dina sagala rupana ka sangkuriang, atuh sangkuriang teh kaget ningali Dayang Sumbi. Ari Dayang Sumbi teras ngudarkeun gelut ngomekeun sinjang. Bari bruk ngajerit Nyi Dayang Sumbi, duh kasep goreng anjeun teh anak ibu. Duh kasep si horeng anjeun teh anak ibu. Keukeuh Nyi Dayang Sumbi bari ngudarkeun gelung nyisatkeun sia nyisatkeun sinjang. Pokna Nyi Dayang Sumbi, anu kasep geuning anjeun teh anak ibu. Tetapi sangkuriang tetep bae pala saderek sangkaanana sangkuriang Dayang Sumbi nolak. Sangkaan sangkuriang mah ieu teh tetep Nyi Dayang Sumbi ngaluarkeun reka pedaya, reka akal pedaya pinter. Dayang Sumbi seolah-olah nolak. Tegaduh emutan sangkuriang nepi ka labadinya. Nolak seolah-olah arek dipihukum ku kaula. Ngayakeun akal reka pedaya, tetapi ngayakeun akal atanapi tanjakan ka kaula. Nyi Dayang Sumbi anak itu mah anjeun teh nolak arek dipihukum ku kaula. Ngayakeun akal atanapi tanjakan. Bari pokna kieu Dayang Sumbi ulah rek nyieun akal. Kaula teh lalaki sapinterna ge awewe, sabodona oge nu jadi lalaki. Jeung pek geura jawab daek atanapi hanteu dikawin ku kaula. Kitu pala saderek ieu teh teguran ti sangkuriang. Nyi Dayang Sumbi bingung amat nuhan teh aya bungahna. Ieu Dayang Sumbi bingungna teu mangih tungtung, susahna teu mangih lebah. Lamun daek jelas ieu teh da anak sorangan atuh kumaha Gusti. Lamun daek jelas da ieu teh anak sorangan. Lamun teu daek sieun akibatna ti sangkuriang akhirna nyuhunkeun waktu bade neda kanu kawasa. Ulah dugikeun kalaksana kaula kawin jeung anak. Deudeuh Gusti. Akhirna datang pituduh nyaeta Dayang Sumbi ngayakeun tanjakan ka sangkuriang. Lantaran Nyi Dayang Sumbi bingung taya hinggana nyuhunkeun tempo neda-neda kanu kawasa. Pala saderek akhirna nyuhunkeun waktu bade neda kanu kawasa. Ulah dugikeun kalaksana kaula kawin jeung anak. Akhirna datang pituduh
nyaeta dayang sumbi ngayakeun tanjakan ka sangkuriang daek kaula kawin ka anjeun asal bisa ngalaksanakeun kana kahayang kaula. Saur sangkuriang naon kahayang anjeun pasti ku kaula dilaksanakeun. Saur dayang sumbi kaula lain hayang emas berlian, kaula lain hayang imah gedong 12 tingkat, kaula lain hayang barang perhiasan anu araraneh. Kieu kahayang kaula pangmendetkeun Citarum nepi ka jadi setu. Eta setu piluhan ku parahu oge ulah dugi ka kaberangan, ulah kapiheulaan ku kongkorongokna hayam. Tah di mana kongkorongok hayam kudu geus salse. Di mana kongkorongok hayam yen teu acan salse berarti batal perkawinan urang. Raksaat Sakitu Production. pamenta Nyidayang Sumbi. Saur Nyidayang Sumbi kaula lain nek menta harta kakayaan pangmenetkeun caita Citarum nepi ka jadi setu. Eta setu pinuhan ku parahu-parahu oge ulah dugi kalabah kaberangan, ulah dugi kalabah kapiheulaan ku kongkorongokna hayam. Itu di mana kongkorongok hayam kudu geus salse. Di mana kongkorongok hayam lamun teu acan salse berarti batal ieu pertikahan urang. Atuh sangkuliah barang nguping ieu cariosan Nyidayang Sumbi nyaeta kumaha jawabna. Ceuk sangkuliah ulah higaning Citarum cai naon lamun hayang dipendet ku kaula dipendet. Nyanggupan kana sakumaha kahayangna Nyidayang Sumbi. Siratuning anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Jadi sangkuriang teh sanggup mendet Citarum sing jadi setu kalayan pinuh ku parahu. Ngan syarat-syaratna aya sing kahade kapiheulaan ku kongkorongokna hayam. Di mana lamun kongkorongokna hayam ieu can salse berarti batal perkawinan kaula. Tah kitu Nyidayang Sumbi teh sangemna pala saderek dina peutingan harita keneh sangkuriang asup ka hiji leuweung. Teras sangkuriang mujasmedi rep sidakep sidaku tunggal. Aya nu karung ura karung, aya nu katingali ura katingali. Kumaha Nyidayah sangkuriang tapa di hiji guha. Telami pala saderek datang ratuning siluman. Barang mujasmedi tapa di hiji guha ieu sangkuriang dina peuting ieu keneh datang ratuning siluman. Kalayan balad-baladna nyampeurkeun ka sangkuriang bari pokna kieu aya naon. Sangkuriang anjeun nyambat-nyambat kaula, anjeun kasusahan naon pasti ku kaula ditulungan anjeun. Tah basana ratuning siluman kitu kalayan diiringi ku sakabeh balad-balad. Jawab sangkuriang kaula mikahayang Kadayang Sumbi nyaho anjeun ngan pamentana hayang pangmendetkeun Citarum nepi ka jadi setu, nepi ka jadi talaga anu ieu si setu teh dieusian ku pirang-pirang parahu oge dipinuhan ku pirang-pirang parahu kudu anggeus sapeuting ulah nepi ka lebah kaberangan kapiheulaan ku kongkorongokna si hayang. Kaula menta tulung
ayeuna sadayana siluman penting harita keneh pala saderek dikerahkeun pala hadirin maksudna ngabuka gunung anu sok kitu poharana kangge mendet Citarum. Tak kitu kasusan kaula nyatana hayang kula teh kanyidayang sumbingan pepentaanana hayang dipangmanetkeun Citarum. Nepikeun kajadi talaga anu caina pinuh oge dipinuhan ku pirang-pirang parahu kudu anggeus sapeting ulah nepi ka kapiheulaan ku kongkorongokna hayam. Jadi lamun kapiheulaan ku kongkorongokna hayam ieu batal perkawinan kaula. Ayeuna Raja Ratu Siluman sadayana penting harita keneh bela tentarana dikerahkeun ngabukbak eta hiji gunung anu maksudna bade dijieun parahu jeung mendet eta Citarum. Eta Ratu Siluman ngerahkeun sakabeh baladna ngabukbak leuweung kangge menet eta Citarum. Saja binati menet Citarum eta kayu kangge ngadamel parahu anu maksudna pikeun nalayaran Sangkuriang jeung Didayang Sumbi. Ari Sangkuriang oge ngadamel parahu ngadamel sorangan ngageduk we pala saderek ieu Sangkuriang teras ngageduk bae nyieun nyaeta anu akhirna ieu Sangkuriang teh kaberangan. Sabalikna Dayang Sumbi mah lebet ka kamar nyuhunkeun kanu kawasa ulah nepi ka kajadian kawin jeung Sangkuriang. Naon pamenta sing batang Dayang Sumbi neda-neda kanu kawasa sangkan permaksudan Sangkuriang batal. Ngadamel parahu sorangan ngageduk wae naon sababna sebab sieun kaberangan Sangkuriang. Sabalikna ai Dayang Sumbi mah lebet ka kamar nyuhunkeun kanu kawasa ulah nepi kajadi kawin jeung Sangkuriang. Naon pamentana sing batal Dayang Sumbi neda-neda kanu kawasa sangkan permaksudan Sangkuriang batal. Sebab lamun teu batal pisah kumahaeun engke umat manusia di akhir lamun kaulah kacieun kajadian kawin jeung anak kumaha pisah kumahaeun teu kacaritakeun peuting eta. Dayang Sumbi anu keur neda-neda kanu kawasa kacaritakeun ieu talaga tos pinuh caina tos pinuh ku parahu. Kantun Sangkuriang nganggeuskeun hiji deui parahu anu teu acan anggeus ka kuping hawar-hawar sora pala saderek luplep ti katebihan nyaeta saha ieu dedengian kaula sora hayang ti kajauhan tapi yakin sidik sora hayang kongkorong. Sangkuriang teh nganggeuskeun hiji deui parahu anu teu acan anggeus ka kuping hawar-hawar sora laun lapti lulup lapti katebihan nah ieu teh dedengian kaula sora hayam ti katebihan makong korongok tapi yakin sidik suara hayam kongkorong beuki jelas bae saderek
jelas ieu hayam pala hadirin si horeng bener beranang siang katingali pajar sidik parantos katingali pajar sidik kalayan ribut sorangan pala saderek sadaya kongkorongokna hayam tisada putri diuk jeung sabangsana nyaeta ribut sora kongkorongokna hayam tisada putri diuk jeung sabangsana taras dayang sumbi nyamperkeun ka sangkuriang anu keur ngagoskeun parahu taras dayang sumbi nyamperkeun ka sangkuriang anu keur ngagoskeun eta parahu kantun sakedik deui para sadari tos kaburu beurang saur dayang sumbi anak king geura tingali ku anjeun serengenge tos moncorong nah ieu teh kumaha masih keneh nguyeuk bae janji-janji kaula teh kumaha kapan teu meunang kabeurangan tingali ku anjeun ti beulah wetan anu tangtuna moal laksana cita-cita anjeun buriak teu kalaksanakeun buriak henteu laksana barang red sangkuriang ningali kabelah wetan bener wae serengenge tos moncorong ti belah wetan atuh sangkuriang teh eleh jajaten ku ibuna bari ambek eta parahu pala saderek ditendang ku sangkuriang parahu nepi kanangku jadi ayeuna dilabah dinya anu kasebut Gunung Tangkuban Parahu tah hapunten kasadayana ieu riwayat teh kitu para hadirin sadaya jadi jelas ieu teh sangkuriang eleh jajaten ku ibuna barang ningali teh bener ti belah wetan anu tangtuna bakal batal ieu teh moal laksana cita-cita anjeun duriat teu laksana barang red sangkuriang ningali kabelah wetan bener wae serengenge tos muncorong ti belah wetan atuh sangkuriang eleh jajaten maku ibuna bari ambek eta parahu ditendang parahu nepi ka lebah nangkub jadi ayeuna aya nu kasebut Gunung Tangkuban Parahu ari dahan-dahan anu tilas ngadamel parahu ayeuna para saderek jadi Gunung Burangrang jadi Gunung Burangrang mun teu saelah mah di daerah Purwakarta ieu teh ayana jadi Gunung Burangrang tunggul-tunggul ngajadi gunung bukit-bukit yaitu gunung-gunung bukit-bukit tunggul sangkuriang pala saderek sadaya buruk dipayuneun ieu dayang sumbi namung kasaksian yen indung ibu abdi tobat muhunkeun di hampura pokna kitu sangkuriang sruk dipayuneun madayang sumbi tembong kasaksian indung ibu abdi tobat nuhunkeun madi hampura saluhur-luhurna ge tak moal ngaluluhuran kana sirah tah urang oge model ayeuna ulah ngarasa jago ngarasa gagah ieu aing teu deungeun sok ngaralawan ka indung ka bapa saluhur-luhurna tak moal ngaluluhuran kana sirah tah ieu anu mawi anak mah tetep we kudu patuh kanu jadi kolot
kudu didenge omongan nu jadi kolot sagagah naga nu jadi anak sabodo naga nu jadi inung jeung bapa tah maka ku sebab kitu anu mawi di mana geuningan anak sok ngelawan ka inung bapa eta sok aya buktosna bae pala saderek tah alhamdulillah Gusti anu maha kawasa teu ngidinan anak kawin jeung indung tah anu mawi ibu-ibu bapak-bapak hadirin alhamdulillah sanaos bari jeung riwayat model kieu anu baheula anu teu acan gelar ieu agama Islam tapi aya oge picontoeun urang hiji dua mah tah kirang langkungna mugi ageng ngamaklum sareng di mana aya kalelepatanana mugi tiasa ngahapunten ibu-ibu bapak-bapak sakitu wae wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi